Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang sadaya warga kelas 7? Mugia dina danget ieu urang sadaya dipaparin kasehatan tur karaharjaan ku Gusti Anu Maha Suci. Alhamdulillah urang tiasa pendak deui dina semester kadua ieu. Nah, pangajaran anu seja dipedar nyaeta ngeunaan dongeng. Hidup tangtu apal naon ari dongeng. Dongeng nu kaasup kana karya sastra sumebar di sakuliah dunia, kaasup di tetar Sunda oge. Nah, dina unggal dongeng biasana aya rupa-rupa ajen moral atawa ajen atikan. Kituna dongeng remen pisan jadikeun media atawa alat pikeun ngajarkeun kahadean ka barudak disagedengeun oge dongeng salaku media hiburan. Oke, sarengsena hidup diajar ngeunaan dongeng, hidup dipiharep nyaeta mikaweruh naon ari dongeng, ngaanalisis teks dongeng, jeung kumaha cara atawa ngadongeng anu hade. Tah ayeuna saacan hidup nyangkem materi atawa pangajaran ngeunaan dongeng, pek ayeuna tengetan ku hidup contoh dongeng anu seja dipintonkeun. Wilujeng nyakseni. Sikabayan ngalawan mudia janten pangipun panggunakan dina hijikeun sikabayan diajak ngalaruan mitohana isu rumah rada jauh turun di jalan saya ngomong sakit acan sumawona sikabayan dapur kemana es pun bekam ari ieu isu kene geus digugubran di budak teu kahati pitoha ceuk dina pikirna sakitu geus kolot nah aya kada demas teuing kana dunia teh da keur naon dunia lamun lain nyenengkeun awak ari ieu ban kalah jadi hukuman geus yang gerak rek barang di kahumah pek ngaralarwan mitohana pohara ketona sikabayan mah mas rendek mas jantung teu kaul begeuna mah balas ngawuleung jeung ngaragu boheng sanget digawe siga-siga nama rada ngeuleun sikabayan teh wah ieu brek karedet aya karunya dahroan jol aya ingetan pisan gelinyuk sikabayan imun kanjut ngelelep teh ngitoha heuy kalau belah arek nyanyi heula nya ieu mah seunteung bisa dalila dabuan ati-ati mun ngitoha ninggalkeun ulah yatim bae nya kumaha dewe da ari kasakit mah datang kawaskilan ari kundur pundak itu bari ngomong mitohana mah tonggoy bae ngalaan roai ti luak ieu sikabayan suku asup kana karung modah roai awakna dipurungkeun bari ngareupeungan manik roai nepi ka tekan ekor mitohana mah tonggoy bae ngalaan roai nepi ka karung teh pinuh pisan tuluy dicakupkeun dipocong ditalian dijungjung aduh berat naker omongna geus kitu diuk ngadagoan sikabayan didagoan pun ambeun bae sedang poe geus reureupang sakaman sikabayan pun ambeun bae muasalah meureun terus balik da deui eta masih kabayan nah aya makhluk bener nama bebeja heula kalau trek balik teh ieu mah eos bae aya jelema digini harum wae dipanggul edos berat aker di dieu teuing ieu mah ditas ieu bari dirapa-rapa harum barang nepi ka imah sok diceudeur di dapur di ranjangan
terus dibuka bentekan karung teh kita awewe dari ngomong cuk pokoknya pelantai merisak jawabannya tak akan kalah kabe karena ge separoh namudeun jeung ketaeun mana nanti nanti ini kumaha kabanyak gerina baru kerja tak kaulah mah panyana jeung andi ka rumah pukul baik tadi isu jadi tuh nama ada balik heula jadi beuteuh lepas cik mana ieu bantuan nuleukeun roy buat gerak nganter ana dibuleukeun kuduaan bulu roy pieu sadaya lantaran ka rumah marketer dihantam digejelek-gejelek anak goreng kaki kabayan rang-rang karena ranjangan rokok itu awewe ngejerit awahin beruas itu laki ngejar mundur ke tukang awahin kaget si kabayan hehehe dan capek pertama dari mana hapelin si betul teh mending siap ya cuk itu awewe hehehe dan capek pertama yang ayah bergena dipinggul kum itu lagi teh ayo ada-adatan nah cek itu betul kalau teh cuk itu hawa itu hal laki nama ya balik kali mah hati angkut hayang apa itu panggil gue ngalaroy ke jeung bapak ya sing bener ulah goreng pola gitu ke kolot teh paling dulu mata orang kok minta mak isuk mak berang minta lagi jadi si kabayan kau mati yang tak letok ikan roy garto nangker ada pintuhan nama berarti areret ke si kabayan punya rumah non si kabayan mah bukan baik-baik ngalaan roy tinggal si kabayan jok-jok digawe Bollywood terus baik pintuhan teh si kabayan mah terus baik ngalaan roy tapi kata mungkin penuh bisa boleh dicakup reketut di talian hari itu nangkaman itu betul masa enggak beren kebetulan dari kulit kamari hajeun anjrek balik rek dibujur baik kita teh dan kabawa di pakulna bari ngomong gitu belum kalau teh digulingkeun duduk digusur kabayan cek suara dina jero kadu ieu aing teh sia digusur rek si kabayan eureum roai beri kok dipeupuh karung teh duduk digusur deui kabayan deuh ieu bapak lain roai bari terus digusur karungna barang ketika dapur gebluk ditimbangkeun kana ranjangan aya sora jelema anu digeundeun minta awewe roai sakarung cek si kabayan bari mana nama lewas kulit kacai barang digulungkeun ke sinam kitu awewe gebluk salkina ragrak bari rumah awak adaronglah kurang urung kitu anu sakit jauh menang 2 poe itu halalnya tidak bisa mudah-mudahan aja mung sakitu artiasa kepihatur mesin beri hapunten bila aya seueur kalepatan bila teuing walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make. Nah, sabada hidup tadi ngabandungan contoh dongeng, pek ayeuna bandungan ku hidup, pedaran ngeunaan dongeng. Dongeng kaasup kana carita pondok anu basajan atawa sederhana.
Basa anu digunakeun dina dongeng biasana ngagunakeun basa lancaran. Jadi teu kauger ku aturan saperti pupuh atawa sisindiran. Nah, sanajan kitu biasana dina dongeng sok aya anu diselapan ku wangun ugeran, nyaeta nu mangrupa kakawihan. Dongeng kaasup kana carita balarea. Kunaon disebut carita balarea? Lantaran teu kapaluruh iraha mimiti gelarna jeung saha anu ngarangna. Nah, kusabab teu kapaluruh saha anu ngarangna, dongeng biasana sok disebut anonim. Nah, hal eta teh aya hubunganana jeung dongeng anu sumubar secara lisan. Tapi kabeh dieunakeun dongeng geus mulai dibukukeun atawa ditulis. Si carita dina dongeng umumna henteu asup akal atawa pamohalan. Nah, lebah palaku atawa jeung anu ngagambarkeun watakna atawa sifatna. Jalan caritana atawa latar oge bisa anu pamohalan atawa teu asup akal. Biasana anu teu asup akalna teh remen pisan kapanggih dina dongeng sasatoan atawa tutuwuhan anu bisa nyarita anu boga akal saperti ilaharna manusa. Atawa sok aya oge remen kapanggih jalma anu bisa ngapung, bisa ngalungit, bisa nerus bumi atawa mibanda kasakten sejenna. Tah hal eta munggu ceuk akal mah hal anu pamohalan atawa henteu asup akal teh. Dumasar kana unsur palaku jeung eusina, dongeng bisa dipasing-pasing jadi sababaraha rupa atau jadi sababaraha jinis. Kahiji nyaeta dongeng jalma biasa atawa parabel. Dimaksud dongeng jalma biasa atawa parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa. Tur biasana mah pasipatanana mah hingwal ti batur. Contohna nyaeta dongeng si Kabayan jeung dongeng Abu Nawas. Nu kadua nyaeta dongeng sasakala atawa legenda. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun asal muasal kejadian hiji tempat atawa ngaran gunung atawa sasatoan. Contohna sasakala Gunung Tangkuban Parahu, sasakala Situ Bagendit, jeung sajabana. Nu katilu nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sabangsani ngalembut atawa dongeng mitos atawa mite. Nah, ieu maksudna aya hubunganana jeung kepercayaan masyarakat kana hal-hal anu gaib teh. Contohna misalkan dongeng Nyi Dewi Sri atawa dongeng kuntilanak. Nu kaopat dongeng babad atawa sage. Nyaeta dongeng anu aya patalina jeung kajadian-kajadian atawa tokoh-tokoh anu ngandung unsur sajarah atawa anu aya dina sajarah. Contohna misalkan dongeng Kian Santang, Prabu Siliwangi jeung Syekh Abdul Muhyi. Nu pamungkas nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahirupan sasatoan atawa fabel. Contohna dongeng Sakadang Kuya, dongeng Sakadang Monyet, dongeng Sakadang Maung jeung Sakadang Bangkong jeung sajabana. Nah, dongeng kaasup oge kana karya sastra. Ukituna dongeng mibanda unsur-unsur karya sastra saperti carpon atawa karya sastra sejenna. Nah, umumna dina dongeng ngandung sababaraha unsur-unsur. Kahiji nyaeta aya nu disebut palaku. Nah, dina dongeng aya tokoh anu ngalalakonkeun eta carita. Biasana dina palaku ngawangku ngaran jeung watak palaku atawa sifat palaku. Nu kadua, unsur nu kadua nyaeta latar. Latar nyaeta tempat jeung waktu lumangsungna kajadian dina dongeng. Anu katilu nyaeta amanat. Amanat nyaeta pesen anu aya dina carita bisa ditulis atawa teu ditulis, bisa disebutkeun atawa teu disebutkeun. Nu kaopat nyaeta tema. Tema atawa jejer nyaeta ide atawa gagasan pokok tina hiji carita atawa hiji dongeng. Bisa ngeunaan moral, kamasyarakatan, keagamaan, kasajarahan, tata krama jeung sajabana. Nu kalima nu pamungkas nyaeta alur atawa galur atawa plot. Nah, biasana dimaksud alur nyaeta runtuyan kejadian anu ngawangun hiji carita.
Nah, umumna dina alur dongeng biasana dibangun ku bubuka, muncul masalah, puncak masalah, ngarengsekeun masalah jeung pungkasan carita. Nah, bisa gedengeun materi atau pedaran ngeunaan dongeng. Nah, hidup oge dina kagiatan ieu tadi dina pangajaran ieu bakal diajar ngeunaan ngadongeng. Tujuanana sangkan hidup calakan dina ngadongeng ku basa Sunda. Aya sababaraha aspek atawa kaedah atawa aturan anu kudu diperhatikeun ku hidup saupama hidup rek ngadongeng. Anu kahiji nyaeta lafal dina nyarita kudu jentre bener tur bentes dina ngucapkeun kekecapanana. Salian teh eta oge kudu luyu jeung ejahan. Anu kadua nyaeta sorana kudu sedeng ulah jojorowokan, ulah oge ngagerenyem sangkan kadangu ku sakumna anu ngaregepkeun. Nu katilu nyaeta lentongna kudu merenah anu dilengkepan ku ngajiwaan kana tokoh eta dongeng. Upamana kalimah anu eusina kaambek dina ngucapkeunana oge kudu sora anu rada tarik jeung lentongna kudu rada tegeug yen ngagambarkeun palaku atawa tokoh nu ambek. Lentong oge kudu diluyukeun jeung basa anu dipakena. Anu kaopat nyaeta sikep jeung pasemon. Sikep atawa robahna awak kudu luyu jeung naon anu diomongkeun tapi ulah kaleleuwihi. Kitu deui jeung pasemon atawa ekspresi kudu parigel sacara imajinatif. Sabab daya imajinasi anu ngadongeng mangaruhan kana kasaregepan anu ngabandungan. Anu kalima nyaeta tagog atawa performance. Kudu ngayakinkeun pinuh rasa percaya diri tapi ulah kaleleuwihi. Nepi ka cek budak ayeuna mah lebay. Nu kagenep nyaeta kontak jeung pamiarsa atawa ngabagi panempo kanu ngaregepkeun. Hal eta perlu pisan diperhatikeun. Anu ngadongeng dipahing anteng sorangan. Nah, numutkeun hidup kira-kira di zaman kiwari kamekaran dongeng saperti kumaha? Saupama ditengetan di zaman anu serba maju jeung canggih ieu kamekaran dongeng teh teu kasilih atawa teu kasisihkeun sanajan manusia hirup di zaman serba modern. Malah kamekaran dongeng zaman kiwari kacida diuntungkeun pisan ku majuna teknologi. Ku gampang ngaakses informasi di kalangan masyarakat itu nyababkeun hidup gampang nimu dongeng anu sumebar di kalangan masyarakat nyaeta ngaliwatan internet ya. Malah sigana sabagian ti hidup aya nu apal dongeng lain ti sepuh hidup tapi tina internet. Nah, ku kituna kamekaran dongeng Sunda di zaman kiwari teu bisa lepas tina kemajuan teknologi. Nah, rupina pangajaran ngeunaan dongeng dicekapkeun dugi ka dieu. Mugia pangaruh hidup ngeunaan dongeng beuki nambahan tur mangpaat kanggo hidup. Hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten samudaya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.